Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana tepang dangu di sareng simkuring mangunana nagon dina pidangan dongeng suna anu parantos maneh. Nyandak hiji jejer cariyos siluman oray bagian ka-37. Hanca garapan anu katunda waktu tinten kamari tos dukikeun ka Ronggo Wale nuju tarung sareng Somad nyebar ya. Umat terasna mangga urang badungan deui ku sadayana. Kintun-kintun maka ngembara Sunda sadayana wae anu parantos manco satiasa tuhu dina paenon handphone sewang-sewangan dina ngadangukeun pidangan dongeng ti Mang oge anu parantos lebet dina kolom komentarna. Parantos subscribe, like, sinareng komen hatur nuhun ka sadayana. Caket pon kitu dina tebihna kana pangrojongna. Atuh aya oge Asep Subangkitnya Kang Asep Subangkit di Bekasi jeung ngadangukeun Kang Asep. Teras aya Kang Surya Laga tah sareng tatanggina cenah, "Mang sok ngadarepong wilujeng ngadangukeun wae ka sadayana." Teras Apih di Bogor wilujeng ngadangukeun, Mamah Pazri Tangerangnya, Mamah Pazri wilujeng ngadangukeun. Teras aya oge Aki Cenghar leresan di Galunggung Tasikmalaya. Haturan ka Aki Cenghar wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Oge kabaraya Mang nu aya di Sumedang atunya, anu aya di Tangerang atau tapi nu aya di mana wae luar provinsi sareng luar negeri sadayana anu nuju ngadarama wilujeng ngadangukeun wae. Karena pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu sumangga baraya saperus tanyang kolong teuing kana waktos badaran jejer cariyos siluman oray bagian anu ka-37 ku Mang Sejadi teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Kurang ajar sia manusia, puningan aya anu oge pandengeulna mah. Ieu dadak kaula menikah rasa ngap kieu. Tapi ulah wakangeuna seuri, awas. Rasakeun sia pangawas ti kaula. Ceuk Ronggo Wale bari ngerahkeun kana sakabeh kakuatan tanaga jero anu dipiboga ku manehna. Teu lila ti harita. Pelesat tina kadua dampal leungeunna Ronggo Wale. Katenyo aya cahaya beureum nu pelesat kaluar. Meninga kebur muru kana awakna Somad nu keur nangtung teu pati jauh ti manehna. Yeuh pelesat. Jeleng Somad loncat deui awakna kaluhur. Nyingkahan kana cahaya beureum nu keur nyuruwuk rek ngakempur kana awakna. Pelesat. Cahaya beureum ti Ronggo Wale milepas ka tukang teu keuna kana awakna Somad. Hadena jalma-jalma nu harita keur araya di satukangeunna Somad nu keur tararung jeung musuhna. Barang ku maranehna katenyo lamun keur aya cahaya beureum nu milepas ka maranehna. Jalma nu ada di dinya rikat kabeh ge laluncatan ngaringkahan kana kakuatan cahaya beureumna ti Ronggo Wale anu milepas ka tukang. Ari Somad sanggeus maena hasil nyingkahan kana gempuran ti nu jadi musuhna. Somad dengelkeun deui beureum katuhuna anu ti eusi ku kakuatan tanaga jero. Kana tarangna Ronggo Wale, yeuh pelesat, bledag. Tarang Ronggo Wale kahancap pisan ku teungelan tanaga jero ti Somad. Cengkang, blak, awak Ronggo Wale ngacengkang deui ka tukang nangkarak pengkang dina saluhureun taneuh. Atuh ger kabeh rahayat anu aya di dinya sarurak deui wae. Milu ngarasa atohna nya Somad nu geus bisa ngarupuhkeun deui musuhna. Bajeng sing kecewis sing harewos kituna teh jeung pada baturna. Bejarkeun eta cenah meureunnan bangsa manusia urek dikawinkeun ka Putri Mega Kancanana teh. Sabab nenyo dina pangawakanna Somad anu memang teu sarua jeung maranehna. Atuh sajabana ti kitu. Rupa Somad oge kasep tur gagah. Kocapkeun deui haeuna nu keur tararung baraya. Ronggo Wale
mana nangis 2 kali kebenangan gempuran kuno jadi musuh. Tapi awak na Rongowale kawilang kuat sakitu mah masih kena bisa hudang. Sabab dalam munsuk ninggang na kanu sajen teh awae mah geus kumaha boa meureunan. Kuniang awak Rongowale nu harita keur nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Katanya nguniang hudang. Tuluy nangtung bari mancrong ka Somad nu ngabadega tepati jauh ti manehna. Itu nanti Rongowale barejeng nyabak heula kana tarangna. Nu karasana asa pencar. Kideug Rongowale ngakideug-kideugkeun sirahna. Tayan nawe rada karasa lieur meureunan. Teu lapok Rongowale adenge nyarita ka Somad. Dede lah pangarti anjeun teh. Lumayan oge geuningan manusia. Pas 2 kali awak kaula kabenangan ku anjeun. Cucungah teuing sia. Tapi sanajan kitu keur si Rongowale mah molek munur sasiku. Ngajak satu nyangeun beas. Jadu bongkok haram dempak. Kajenteng meja dada. Jembatan kudu serah bongkok kan mah kanu jadi lawan. Ajan paeh ngabalik bangkeng ajan pana bugang sia. Keur si Rongowale mah. Ayo kaluarkeun deui. Nah ya keneh anu leuwih peureus eta eueuh. Ceuk Rongowale bari mencrong na beungeutna Somad. Ari Somad nu harita keur ngajanteng bari nenyokeun ka Rongowale. Maena oge ngarasa kataji ku kakuatan anu dipiboga ku musuhna. Anu manghese pisan rek dilumpuhkeunana teh. Pok Somad maena kadenge nyarita sorangan. Geuningan lumayan oge kakuatanana ieu musuh teh. Lamun kieu carana aing kudu neangan kana kaapesan anu aya dina awak manehna. Lamun teu kitu cilaka keur ka aingna. Kalah kahambicinan tanaga hungkul ya. Ceuk Somad. Ayo sia manusia. Nah habat kalakah ngajantul siga patung. Nah keur mikiran ipekah sia teh. Ceuk Rongowale. Ajarkeun teh keur mikiran ipekah cenah bare. Rongowale sok-sok beh bisi anya nek tarung deui mah. Ulah kalakah loba nyarita. Teh mal Somad. Eta naon ari kitu mah. Tadah deui sia yeuh. Ceuk Rongowale. Cileung awak Rongowale geus ngalayang deui ka hareup. Bari dampal dengan katuhun anu cebrag jeung meber teh. Geus siap dipake nyamer kana caream kencana Somad. Somad barang nenyo awak nu jadi musuhna geus ngalayang deui ka hareup. Bari jeung geus rek nyammerkeun dampal dengan katuhuna kana careham kenca manehna. Lep Somad rikat ngalelepkeun sirahna ka handap. Ari dampal suku katuhuna dipake ngajejek kana kekemplong katuhuna nu jadi lawan. Nu harita awakna keur ngalayang di luhur. Yeuk lep plos panarajang Rongowale nyamos ngakan angin. Yeuk cebrod kekemplong Rongowale. Malah nu kahanca ku dampal suku katuhuna Somad. Kecelig kadua dampal sukuna Rongowale nincak kana taneuh bari awakna katenyo rada meyegeung. Sabab kekemplongna kahanca pisan ku panarajang ti Somad. Karasana matak seueul kana hulu angeun. Aing hap Rongowale narik napas jerona. Bari micieun ka nyeri dina kekemplong katuhuna. Cag urang tuna heula Somad jeung Rongowale nu keur silih ketrukeun pangabisana baraya. Ayeuna urang nyaritakeun deui Prabu Sukmakancana nu keur tarung jeung Prabu Jengkar Kamuning. Harita dua raja nu ngabogaan kakuatan anu hampir sarua luhurna. Katenya keur silih ketrukeun pangawasana. Awakna sing kalayang di luhur. Bari silih gempur ku pangawasana sewang-sewangan. Sora tina dua kakuatan nu keur diaradu sing geleger kadengen yang matak bener karasana kurahayat bangsa siluman nu harita keur narenyokeun mah kana eta kajadian. Dibarung ku cahaya kilat nu sing baranya aya di mantara.
Kaayaan dina mangsa harita di alun-alun puseur dayeuh karajaan matak pikakeungeun ku ayeuna sora nu sing celeger jeung sing parasatna cahaya diparung ku sora angin anu ngaguruh. Kalayang awak Prabu Cengkar Kamuning keur nangtung di luhur katenyo geus ngalayang deui ka hareup narajang ka Prabu Sukma Kancana. Tanok anu aya dina sirahna rek dituprukeun kana dadana Prabu Sukma Kancana. Barang eta tanok geus rek nepi kana dada Prabu Sukma Kancana. Kep tanok Prabu Cengkar Kamuning ditewak ku kadua dampal leungeunna Prabu Sukma Kancana. Tuluy dicepeng meni paguh. Geus kitu blewer tanuk musuh nu keur dicepengna teh dipalangkeun ka tebeh kenca. Kalayang awak Prabu Kamuning ngalayang ka tebeh kenca. Tuluy awakna notok gahanap. Telila ti harita keblug niban kana lemah. Karasana kudu keur aya di dinya mah matak ingeung. Jagat asa karasa ngarieg. Korajat Prabu Cengkar Kamuning ngorajat hudang. Blesat awakna hiber deui ka luhur barejeng geus rek nubrukeun sirahna kana awak nu jadi musuhna. Ari Prabu Sukma Kancana barang ninggal sirah nu jadi musuhna keur nyeruk deui rek neungar kana salirana. Anjeunna rikat kacicekeun dampal suku katuhuna kana sirah nu jadi lawana nu keur nyuruk ka manehna. Barang eta sirah geus rek nepi pisan kana awakna. Yauh cebrot sirah Cengkar Kamuning dihanca ku dampal suku katuhuna Prabu Sukma Kancana. Siruk awak Prabu Cengkar Kamuning nu keur nyuruk rek keuna kana awakna lawan teh balik deui notok gahanap. Kalayang awak Cengkar Kamuning ngalayang gahanap. Telila keblug awak Cengkar Kamuning mebes kana tanuh dina kaayaan nangkuban. Kadua leungeun jeung sukuna ngacapapang. Keur sajongjonan mah Prabu Cengkar Kamuning can kabisa nanaon. Can katenyo cengkat deui. Ari Prabu Sukma Kancana nu harita keur nangtung di luhur. Anjeunna tuluy turun ka handap nyampeurkeun ka Cengkar Kamuning. Sanggeus ngan kari sababaraha lengkah deui jarakna ka musuh. Cele kadua dampal sukuna Prabu Sukma Kancana geus nincak deui kana lemah. Tuluy nangtung ajeg bari nyinghareup kana jadi musuhna. Kocapkeun ayeuna Cengkar Kamuning baraya nu keur mebes keneh kana jero tanuh. Harita maena katenyo geus nguniang deui hudang awakna. Geus kikitu gigideug heula sirahna. Miceun tanuh anu lamokot nutupan kana beungeut. Jung manehna nangtung bari mencrong ka Prabu Sukma Kancana nu keur ngacantang tepati jauh ti manehna. Telila pok kadenge Prabu Cengkar Kamuning nyarita ka Prabu Sukma Kancana. Sukma Kancana, kaulah rumasa ngaku kana kakuatan anu dipiboga ku anjeun. Tapi ulah waka rek gede hate sia. Keur kaula mah can sakumaha. Rasakeun ayeuna mah ya. Ceuk Cengkar Kamuning bari mendingan sakilat. Dampal leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup. Parasat tina dampal leungeun katuhuna Cengkar Kamuning kaluar cahaya hejo anu nyuruk rek nemrag kana dadana Prabu Sukma Kancana. Ari Prabu Sukma Kancana anjeunna teu kaburu ngejat sabab saking cepatna eta cahaya hejo nu keur nyuruk kana awakna. Antukna yeuh bledag jengkang salirana Prabu Sukma Kancana ngajengkang sabaraha meter ka tukang. Kalayang keblug salirana niban kana lemah ragrag dibeh katuhuna Ki Ardasan nu keur tiuk dina saluhureun kareta kuda. Prabu Sukma Kancana sanggeus awakna ti peubeut kana tanuh keur sajongjonan mah can kabisa hudang deui sabab dadana karasa nyeri belas kateungeul ku gempuran tina jadi musuhna.
Ari Prabu Jengkar Kamuning barang nenyo musuh nangis nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Seret Prabu Jengkar Kamuning nyebut keris anu diselipkeun dina satukangeun tongong manehna. Geus kitu jeleng Prabu Jengkar Kamuning loncat ka hareup, awakna meni geus ngalayang di luhur. Bari nyepeng keris ku dampah leungeun katuhuna. Urek digabreskeun kana dadahan Prabu Sukma Kancana. Harita awakna keur nangkarak pengkang keneh dina salureun taneuh. Ari Aki Ardasan nu keur diuk dina kareta kuda. Barang nenyo Prabu Sukma Kancana keur dina kaayaan bahaya. Aki Ardasan teu cicingeun. Jeleng kadua suku Aki Ardasan mendingan sakilat loncat ka luhur. Benengelkeun peureub katuhuna ku teungelan jarak jauh kana dadana Prabu Jengkar Kamuning. Pada saat tina peureub katuhuna Aki Ardasan kaluar cahaya bodas meni buleud. Hantem pisan kana dadana Prabu Jengkar Kamuning. Nu harita awakna geus rek nepi kana awakna Prabu Sukma Kancana. Yaup, ledak, jengkang. Awak Prabu Jengkar Kamuning ngajengkang ka tukang. Kapeclengkeun ku kakuatan teungeulan ti Aki Ardasan. Kalayang, blak, awakna nangkarak pengkang dina taneuh. Ari Aki Ardasan anu harita awakna masih ngalayang keneh di luhur. Manehna tuluy nyerorot turun ka handap. Telila celek kadua dampal suku geus nicak deui kana lemah. Hangtung ajeg dina salureun taneuh nying hareup ka Jengkar Kamuning. Horjat Jengkar Kamuning nu keur nangkarak pengkang dina taneuh teh horjat hudang. Bari dampal leungeun kencana nyepeng kana dada nu karasa eungap jeung panas. Tuluy nangtung deui dina salureun taneuh nying hareup ka Aki Ardasan. Panonna katenyo jaleer beureum. Beungeut keuneuk huntu kokrot. Bangun anu nyimpen amarah dina dada. Kituna teh bari mencrong ka Aki Ardasan. Teu lepok manehna kadenge nyarita ka Aki Ardasan. Kurang ajar sia manusia. Geus kumaha waneh pipiluan kana urusan kaula. Nah geus beuseun hirup sia teh. Hap, teu naon ari geus beuseun hirup mah. Ku kaula bakal disaliyangkeun sia jeung Ki Sukma Kancana. Ceuk Jengkar Kamuning. Geus mah geus baraya. Sabab budak gunana rek dituluykeun oge. Naon kacape-cape misinan tanaga hungkul. Angguran mah ayeuna urang diuk bari nyeruput kopi geunah gerah. Atuh cenah eta budak anjeun ayeuna teu bisa kawin ka putrina Gusti Prabu Sukma Kancana. Heukeun we padahal mah beungan mata kitu oge lain jodona. Lain bageana anak anjeun. Atuh anjeun ulah rek salah harti ka Gusti Prabu Sukma Kancana. Lain hartina anjeunna teh ngahargaan ka anjeun atawa ngahina kana harkat jeung martabatna anjeun. Kade ulah sok salah harti arina naon teh. Teu mahna matak cilaka ka urangna. Jeung kapanan deui. Lamun ditenyo-tenyo mah kukuring. Loba geuningan awewe anu aya di nagara anjeun ieu teh. Henteu kurang. Lain ngan saukur hiji. Tak atuh ayeuna urang marebutkeun awewe nu ngan saukur sasiki. Ari ceuk kuring mah kacida salahna. Nah kakuasna eueuh deui. Kapanan anu sejen oge loba. Jug we ayeuna mah angguran geraneangan deui anjeun jeung anak anjeun anu sejenna. Didoakeun sing hasil. Ulah rek marebutkeun anu lain jodona. Pamali kitu teh. Temal Aki Ardasan bari jeung bangun anu tenang katanyona teh. Ari Jengkar Kamuning barang manehna ngadenge Aki Ardasan nyarita sarupa kitu. Beungeutna beki tambah keuneuk wae. Lir beusi atah beuleum sabab ngarasa dihina ku Aki Ardasan.
Kurang ajar kakang ngahina syah aki-aki teh. Kera papatkeun campe modar si aki. Ku kaula enak keneh. Bisi anjeun hayang nyaho. Yak dicacapkeun sia. Ceuk Cengkar Kamuning. Pun we itu kudu ngarepot baraya. Maka jeung rek nganturkeun sagala. Keun bae da aki bisa balik sorangan. Temal Aki Ardasan jeung toleh ngahehe kitu nanti. Nurus tonyong, ya aki-aki teh. Gua edan sugan mah. Diajak nyarita ka kidul. Jawab nanti kalah ka manang karep sia. Abas, resakeun ya. Ceuk Cengkar Kamuning bari ngacungkeun keris nu keur dicepeng ku dampalengan katuhuna ka luhur. Teulilah celeger. Jomantara adenge suara gelap sing celeger. Diparengan ku cahaya kilat anu ngaparasat notok kahana asup kana keris nu keur dicepeng ku Prabu Cengkar Kamuning. Keris nu keur dicepeng tuluy ngaketer hebat. Geus kitu belesat keris dibaledogeun ku Cengkar Kamuning ka hareup. Ari nu diarah ti korona Ki Ardasan. Keris meninga belesat lir kilat dipadangan ku suara gelap musim geleger. Rek niir kana ti korona Ki Ardasan. Aki Ardasan barang nenyo keris nu keur nyuruk rek niir kana beuheungna. Manehna meningan sakilat newak kana eta keris ku dampal dengan katuhuna. Kap keris katewak ku Aki Ardasan. Tuluy eta keris dipalikeun ku Aki Ardasan kana awakna Prabu Cengkar Kamuning nu keur nangtung bedega tepeti jauh ti manehna. Yaut belesat keris mali kana awakna Prabu Cengkar Kamuning. Cengkar Kamuning barang nenyo kerisna kalkah balik deui ka manehna. Manehna meni olohok. Saolah teu percaya kana tetenjoanna sorangan. Barang Cengkar Kamuning rek nyingkahan kana eta keris. Keris geus kaburu nanceb kana dada beh kencana. Heuh, sreb, geleger. Kadenge deui suara nu sing geleger. Tina awakna Prabu Cengkar Kamuning meni sing parasat cahaya. Kalayang. Blak awak Cengkar Kamuning nangkarak pengkang dina salureun taneuh. Ari dina dada beh kencana nanceb keris. Nu dipalikeun ku Aki Ardasan. Teulilah ti harita cilegur awak Cengkar Kamuning hancur mancaura ka luhur. Acur lebur jadi lebu teh lain mebohongan. Diparengan ku ngilesna keris anu nanceb dina dadana. Ari Prabu Sukma Kancana nu teh tadi oge geus hudang deui. Bari keur nenyokeun kanu keur tararung Aki Ardasan jeung Cengkar Kamuning nu keur ngaradu kasaktian. Anjeunna ngaraos kata haji ku pangartin Aki Ardasan anu kawilang luhur. Raja tuluy lempang nyampeurkeun ka Aki Ardasan. Sanggeus aya di beh katuhun Aki Ardasan, pok raja kadangu nyarios. Aki, kaula kacidangan nuhunkeunna pisan ka anjeun anu geus nulungan ka kaula. Lamun seuk teh mah Aki teu kaburu nulungan ka kaula. Meunaan pimanangeun teuing nasib kaula teh. Atuh sajabana teh kitu. Kuring oge nganuhunkeun ka Aki anu geus bisa ngancurkeun ka musuh. Nuhun sakali deui Aki. Saur raja. Nya sami-sami Gusti Raja. Mantag ieu oge kusabab ayana pitulung tinu mangkawasa we meunaan pikeun urang. Sabab lamun teu aya pitulung mah ti mantenna. Meunaan urang teh bakal cilaka. Tah kitu Gusti Raja. Temal Aki Ardasan. Nya, bener pisan eta caritaan teh Aki. Ku kituna sakali deui kaula nganuhunkeun pisan ka Aki. Nu geus jadi cukang lantaran pikeun nulungan ka kaula. Sajabana teh kitu. Kaula oge ngarasa reus sabab geus bisa ditepungkeun jeung Aki. Jalma anu linuhung ku ilmu, cembar ku panalarna. Tah kitu Aki.
Saur raja. Sami-sami Gusti. Temal Aki Ardasan. Taina mah. Ayo urang tempuan sejenak Ki. Cek raja. Sumangga Gusti. Temal Aki Ardasan. Geus kitu anu doan tuluy lalempang nyalampeurkeun ka nu sejena. Warita keur masih tararung keneh jeung musuhna. Kocapkeun ayeuna Ronggo Wale. Warita keur tarung keneh jeung Somad baraya. Barang kumanehna kabireungeuh. Yen jadi bapana geus gugur di medan laga. Ronggo Wale mana geus teu bisa ngendalikeun deui kana dirina. Panarajang geus sabalang bentor. Tunggul dirarud catang dirumpak teh geus lain bohongan. Kamana we keunana? Ronggo Wale dina waktu harita mah teu bina ti muning edan. Nu keur ngamuk esep pisan diperuhkeunana ku Somad. Manehna kalakah tuluy-tuluyan ngakempur ka Somad ku sakabeh pangawasa jeung kakuatan anu aya dina dirina. Malah Somad oge ampir-ampiran kawalahan jeung hareupan ka Ronggo Wale barita keur ngababi buta. Ari awakna kacida kuatna. Sanajan geus dikitu dikieu oge ku Somad, angar teu kerel-kerel. Celeng. Somad kateu nyeluluncatan deui awakna ka luhur, nyingkahan panarajang ti Ronggo Wale. Dina hiji kasempatan, parang Ronggo Wale geus rek ngalancarkeun deui gempuranana ka Somad. Somad panarikat miheulaan. Awakna luncat ka hareup bari jeung meningan sakilat. Ngetikeun leungeun ka tuhuna anu dieusi ku kakuatan tanaga jero. Kana urat beuheung kencana Ronggo Wale nu keur nangtung ngabedega. Ari Ronggo Wale mana teu kaburu ngejat sabab gerakanana Somad kacida cepetna. Atuh hieu cebrod kaleong awak Ronggo Wale nu sakitu calugjug jangkung gedena teh. Bakaleong katebeh ka tuhu. Barang awakna keur nyalonton ku Somad teu diantep. Tuluy disusul tepus ku nengeulkeun dampal leungeun ka tuhuna. Kana puhut ceulik kencana Ronggo Wale. Dipeupuh satakerna. Yeuh celebet. Goak Ronggo Wale mimiti kadenge ngagoak ayeuna mah. Sabab salela tarung mah tadi can kungsi manehna kadenge ngagoak. Najan ku Somad geus dikempur sababaraha kali oge. Waduh, cek Ronggo Wale. Sing horeng kalemahan manehna teh ayana dina puhut ceulik kencana. Solayong bro awak Ronggo Wale namru dina salueureun taneuh. Bari tuluy teu udang deui. Awakna karasa leuleus. Leuleus lir anu dipupul bayu. Lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan. Ari Somad sanggeus nenyo nu jadi musuhna Namru. Mana tuluy lempang nyampeurkeun ka Ronggo Wale. Nu ngarengkol dina taneuh bari nyangirah ka katuhu. Sanggeus aya di sagigireunna pok Somad kadenge nyarita ka Ronggo Wale. Ronggo Wale, nanyen masih sanggup peneh tarung jeung kuring atawa kumaha? Cek Somad bari mencrong kana beungeut Ronggo Wale nu keur bupuring sanahan ka nyeri. Ampun manusia, kaulah ayeuna talu ka anjeun. Kaulah rek dibinasa ku anjeun manusia. Tema Ronggo Wale. Hek, ari kitu mah. Kuring anjeun moal dibinasa. Ngan wayahna parentahkeun ayeuna ku anjeun sakabeh prajurit anjeun sangkan marulang deui ka nagarana. Ulah rek nyen kakacoan di dieu. Cek Somad. Nya manusia, empang moakeun heula ka dieu. Udah hiji wae mah. Sabab kaulah geus teu kuat nangtung-nangtung acan. Tah kitu manusia. Cek Ronggo Wale. Hek, dagoan sakedeung mah. Kuring rek nyarukan heula batur-batur anjeun keur ngangkat awak anjeun. Sabab dari ku kuring sorangan mah moal kaangkat. Tema Somad bari ngaleos heula ti dinya. Rek nyalukan ka sababaraha urang prajurit ti Ronggo Wale. Teu lilat ti harita Somad geus balik deui ka dinya. Kairing ku sababaraha urang prajurit Ronggo Wale anu bari mawa kereta kuda. Reg maranehna areureun.
tuli awak Rongowale ditaikeun kana kareta kuda. Rengse naikeun awakna Rongowale. Patih di pasukan Rongowale kairing ku para prajurit anu sajena. Tuluy arenit naringgalkeun eta tempat rek don marulang deui ka nagarana. Sanggeus Rongowale jeung pasukanna naringgalkeun puseur dayeuh karajaan. Ker anu ada di dinya kabeh ge meuni saurak deui oyah-oyahan. Sabab ngararasa bunga. Jadi raja jeung prajurit maranehna oge nu sajena dina mangsa harita. Aya dina kaunggulan. Rob kabeh ngaronom ka raja jeung ka prajurit anu sajena. Atuh raja ninggal kitu teh manehna oge ngarasa bunga. Ari nu mantak jadi bingah keurem anjeunanana taya deui. Rana sakabeh rahayat anu area di eta karajaan anu sakitu geuningan mika cinta jeung mihormat ka manehna. Pon kitu deui ka para prajurit anu sajena. Teu laku runyung somad nyampeurkeun ka dinya. Sanggeus aya di hareupeun raja nu keur nangtung di sagigireun Aki Ardasan. Cedok somad nyembah. Bari pok kadenge nyarita. Nyangakeun semah pangabaktos ka payunan salira Gusti. Sagala rupina ayeuna mah tos rengse kalayan aya dina kaunggulan sareng kasalamatan Gusti. Cek Somad. Katarima semah pangabakti ti anjeun Somad. Syukur hari sagala rupana geus rengse mah kalayan aya dina kasalamatan tur kaunggulan. Ku kaula oge geus kabandungan. Belana hidup dengan usia jena. Dina raraga ngajaga kana kahormatan ieu karajaan. Sakali deui kaula nganuhunkeun pisan ka anjeun Somad. Walar raja. Sami-sami Gusti. Cek Somad. Taina kieu patih. Sabab sagala rupana geus rengse. Hayeun mah urang marulang deui ka karajaan. Atuh tempat anu area di dieu anu bieu geus diparke galungan. Nu kakale jeung nu karuksak mah aromekeun deui we kitu. Sangkan dina waktuna bisa dipake ku urang. Tah kitu bati. Saur raja. Daulat nun sagala rupa titah ti salira Gusti bisa dilaksanakeun ku sim kuring nun. Temal bati. Nya, nuhun bati. Hayeun mah urang balik deui ka istana karajaan. Saur raja. Atuh geus kitu mah pring raja jeung anu sajena marulang deui ka istana karajaan. Bari marawah hati anu bararunga. Sabab geus bisa ngagagalkeun ka musuh-musuhna anu boga niat ngahaja nyieun kakacauan jeung karuksakan di eta karajaan. Teu catur lilana di jalan. Raja jeung anu sajena geus aranjog deui ka istana karajaan. Raja tuluy lebat ka karaton kairing ku Somad jeung anu sajena. Sanggeus area di jero karaton gek raja jeung anu sajena dariuk dina kursi anu area di dinya. Teu lami ti harita pok raja kadangu nyarios. Emban, cadiakeun ku anjeun kadaharan anu ngarareunah. Pikeun ngajamu ka tamu urang ayeuna. Saur raja nyarios ka salah saurang embana. Daulat sumangga Gusti. Tema alaman bari cedok nyembah. Geus kitu unur ti painuan raja rek ado nyadiakeun heula kadaharan jeung inuman anu ngareunah. Lila ti harita man anu tadi geus balik deui ka dinya. Tuluy cedok nyembah anu jadi raja bari pok kadenge maenna nyarita. Nyangakeun semah pangabaktos nun. Sumangga Gusti Prabu diaturan linggih ka pawon. Kumargi sagala rupi katuangan parantos teu sayogikeun Gusti. Ceuk eta man. Nya, nuhun man. Hayeuna mah Aki. Oge bapa jeung ibu atuh jang Somad jeung anjeun Cuming. Urang dalahar heula nguran. Di tukang ayeuna mah. Saur raja bari cengkat tina diukna. Sumangga ngiringan nun. Temal Aki Ardasan bari manehna oge cengkat tina diukna. Diturutan ku nu sajena.
geus kitu tuluy lalempang di satu kangeuna raja rek muru ka pawon anu aya di eta karaton. Sanggeus area di pawon ge kabeh dariuk tina kursi bari hareupan kadaharan jeung mangrupa-rupa inuman anu geus ngaparak dina saluhureun meja. Teu lami pok raja kadangu deui nyarios, "Sok kasadayana ayeuna mah angguran, mangga diraraosan heula tah katuangeun sareng leuteunana." Saur raja, "Atuh mangga cenah Gusti, teu mah somad jeung anu sejena." Geus kitu anu ada di dinya kabeh dalalahar heula. Mun palake cerakan teu sirikna paronyo dalaharna teh. Sabda puguh geus tararung jeung musuh. Komo nanya si Cuming mah. Bete sirikna dipapae kabeh deungeunna oge. Dina piringna mending ngunyud mangrupa-rupa kadaharan. Ari somad anu keur diuk sagigireunna si Cuming. Mana bati mesem we nyawa kana kalakuan si Cuming sarupa kitu teh. Sanggeus meunang sabaraha lila dalahar katanya geus rarengse deui. Camui si Cuming masih cau hiji am dihuapkeun sigana weuh kawareg beteungna teh. Teu lami pok kadangu deui raja cacariyos, "Tah ayeuna mah kusabab segala rupana geus rengse. Sok we bisi aranjeun sakabeh rek tuluy rareureuk heula mah ka kaputren. Atuh engke lamun aya urusan deui anu sejenna ku kaula baris dicaluk deui ka dieu." Saur raja bari mencrong kana arah di dinya, "Ya muhun, mangga bami kitu mah Gusti. Ayeuna abdi sadayana sejauh nur heula panginten ti painun salira nun." Lemah Ki Ardasan, "Nya, sok aki. Oge anu sejenna sakali deui kaula nganuhunkeun pisan ka aranjeun sakabehnya." Wala raja, "Sami-sami nun, mangga atuh dikantun heula," cek Aki Ardasan bari mangut. Geus kitu cengkat tina diukna, pon kitu deui anu sejenna. Tuluy lalempang kaluar ti jero karaton rek muru ka kaputren anu aya di satukangan eta karaton. Bara Sunda musaki hilahan cagara panongeng dina jajar Siluman Oray bagian ka-37. Insyaallah bagian anu ka-38 manawi parang kumang sejadi teraskeun deui dina waktos anu sami. Manyunkeun diapunten dina samaning kalalepatan. Atuh bilih wae seueur kakirangan mangaturkeun nuhun. Nu parantos manco saterasna mang saja pamit kasadayana. Lujeng kantun per Mios.